pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Itu kan gantung kan. Ai nyai syukur teh alhamdulillah nya geus aya kadir kumaha atuh bejana ti Bandung teh. Ye, ari si eta yo heueuh atuh ari abdi kumaha? Atuh depan heueuh. Kanyawan sorangan mural ayeuna leuheung ieu geun loba deui lebar nu ngiring deui. Heueuh. Yo, abdi teh pan aya mah teu budah karunya ripuheun sok loba nu pesenan. Ari abdi teh pang-pang mah bari ngawaras si Akang geuleuh apal sorangan kitu geuningan. Heeh iya sok aya si emas-emas ka dieu teh geuningan. Sok ngaheurian euceul eta teh. Tapi euceul teh rada bogoh oge eta teh ka si Mas eta. Naon? Da Tong sok rada ian kitu. Euceul mah rada bogoh. Tong sok eta teh si Mas eta teh si Mas naon? naon Si Mas Darmo. Mas eta. Ih, si eta. Nah, ada eta sampai bogohan ka euceul teh da euceul mah bogoh ka manehna teh. Apa beunghar cenah Euceul eta yang tukang kerupuk ka dieu teh eta aya deui teh. Ieu kosong wae tukang kerupuk Oke, make sakedeung di ke datang tukang kerupuk mah. ya geuning eta. Euceul ti UMKM mana ieu ngelobang ngiriman teh? Anu cici situ eta teh ai alhamdulillah urang cici situ kadararieu geuningan. Hintun sagala rupa. Ieu teh atuh urang piringan bae nya. Eta gantungkeun itu ayam eta Gitu rek ngagantungkeun. Oh, sok atuh bae kumaha di dieu. Eta na upatuna. Teh wayahna we nya lamun ku abi ditinggalkeun kitu tah. Wayahna we teh di dieu ieuan pang ieu kana di warung. Da abi bisi irah-irah abi kudu ka Bandung deui. Tapi euceul teh ripuh haji itu teh pan sawah di lemur teh diurus kumaha rek kusaha diurusna atuh sawah. Nitah batur atuh ayeuna mah muruhkeun. Da euceul teh muruhan teh ini teh marahal kudu suguhna kudu ieu nasagala ieu teh ai di ditu nguruskeun UMKM naon di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh geuningan ya. Ti mana ieu teh ti mana? Abi ti calik cek diri cek. Aduh alhamdulillah. Biasa nu sok eta nu sok intunan kitu nu biasa eta. Teh geuningan kantun sakitu deui. Naon, da geuning jadi seueur ayeuna mah Pak. Apan euceul kakara aya deui. Ya ku pun lanceuk pan euceul masak di Bandung. Kakara aya deui ku pun lanceuk di dieu di etaan di jadi selangan. Atuh geuning mah seueur ieu warung alhamdulillah. Ya pan ieu teh kamari abdi ka euceul. Sadayana ieu katuangeun teh pan di Kintun ku Gerai Puspita Tanjung Sari. Oh, gitu. Atos kasohor eta mah da nya raraos cenah. Mohon ari eta si ibu nya teh abdi euceul teh lebet deui di ditu di komunitas UMKM tah gaduh ieu. Singan. Aduh, manijigana teh ararempuk pisan ieu maraginang teh nya. Buatan si teteh naon ieu teh namina si teteh teh? Mulyani. Aduh ti Ibu Mulyani cenah ai di situ. Tah eta. Seueur variasi. Tah engke mah ceu euceul teh kantun ka dieu we. Mangga. Nyimpen da euceul teh bade ngiring nyimpen di dieu. nya di warung. Kela, Bapak, euceul naon ieu make amuba? Naon amuba teh naon? Singkatan kawit nama Mulya Barokah. Oh, gitu. Kan disingkat amuba. Bora-bora teh amuba naon sih ieu teh amuba? Sanes. Oh, singkatan, sanes virus. Sanes. Lain virus cenah kayak gitu. Singkatan nyebar. Iya teh ngarah nyebar ke mana-mana. Gitu. Siga virus, tapi da sanes virus ieu mah. Cuangeun laos, cuang lagi. Dan terna eta teh rupi-rupi nya ieu aya nu rasa jagung bakar. Iya. Eta mah jagung manis. Oh, ieu mah jagung. Eta jagung bakar. Jagung bakar. Aya anu barbeque kalongsan saepeun. Jadi euceul nyimpen di dieu. Tadi mah bilih hoyong ngaraosan mangga. Alhamdulillah. Tuhnya aya bonus ka abdi mah teu aya.
Can payu oge geus diberegon. Urang sumputkeun sok aku sia. Sumputkeun ieu mah. Tang teh ece kantun pami teh adieu we jajabkeun ka dieu tinggalian 3 dinten sakali ka dieu. Balik permios wae atuh. Oke non teh kaabdikeun. Mohon. Ieu nana laporanana Mangga. nyimpen di warung ieu sabaraha gitu. Ke di warung sabaraha. Ke ku abdi dicana ka warung-warung deui ka ditu gitu. Danten sadayana ke dihimpun di Gerai Puspita Tanjung Sari. Naon wae disimpen di warung mana wae gitu. Bapak, Ibu keheula. Jantan bener kieu upami biasa sapertos anu salikeula gara Ibu. Sapertos anu sanes pangintennya oh nyimpenan di euceur di dieu. Naon anu sae panginten Ibu kitu teras ku dicatet panginten ieu. Tak coba bayar anu saepna unggul kitu modalnya Pak. Tah anu pajengna. Anu ke pamitos aya kantuna candak we digetos kuno engal kade nya getos kuno engal. Ulah non teh ulah lami teuing. Hatur nuhun atuh tos keresa atuh susah. Siakan ke mana? Biasa eta mah biasa ngidar heula mah ka mana. Nya mohon mudah-mudahannya nya ibunya ya sing abdi sing seueur anu meserna sing laku mudah-mudahan. Da anu sanes mah geuningan alhamdulillah. Sok seep Bapak sok seueur seep. Nya pan ieu ge kan anu ti Tanjung Sari. Kekenyo aya ranginang nanti teh tin pan di Tanjung Sari sami. Ieu ge dikadiekeun teh pan ku Gerai Puspita dikadiekeun teh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapunten ka sadayana ieu. Si emas ka mana wae? Lan? Ka mana wae? Si emas ya. Lan? Oh. Mas, si Mas ka mana wae meuni geus salami. Pulang kuriling we. Oce teh cinta ai kasih akang teh ya si Mas Darmo oce teh geus ka mana? Oce teh geus heubel. Eta oce dia sih sekarang kabogoh. Kabogoh. Apa anu bogohon ka? Mas Darmo. Aduh nya hilap. Mas Darmo. Mas Darmo. Nah, meni asa gaya kieu. Oh, matak teh oce geus kabeli nangis si Mas. Ya oce. Wah, lucu mah. Alah hapunten ieu teh sanesnya. Ari Mas Darmo mah pun adi. Pun adi abi teh kemar jeung Darmo teh. Nya gitu. Mohon aya Darmo mah karesan diagungkeunna di Jawa. Jadi galak oce jadi isin. Jantan eta saha? Abi mah Wawan. Raina Raka we. Da kemar. Oh. Jadi abi teh lanceukna Darmo. Mas Darmo teh sareng Wawan, mohon. Kemar. Saingannya mirip meni gitu. sariman pisan. Ya oce ngarakeun apunten. Baru kan Mas. Bios sami wae. Da abi teh meuni bogoh pisan ka. Oh gitu. Da eta ge Mas Darmo terus ngawariskeun ka abdi teh. Sadayana diwariskeun ka abdi teh. Yang bener resep ka asupnya ka buka-buka boboh. Nanya. Cari kira udah ngadongeng heula. Ka ieu teh ieu di situ nya tadi teh. Di ngeupi ti aya anu ngalebatan ti UMKM di situ nya alhamdulillah. Mohon oh iya di situ ngadamelan ranginang yeunana amuba. Oh gitu leres. Tergabung di Gerai Puspita Tanjung Sari. Puspita teh pusat produk Tanjung Sari nya. Insan Tanjung Sari. Oh, ya alhamdulillah. Tak ada yang lepat. Jadi abdi mah Wawan. Oh, nyampun. Jantan Wawan. Tadi oke. Mas teh kieu gitu. Ya kaleresan si Mas teh ka Jawa. Iya. Cari serang berenang maklum lah. Damahna kapake pisan di ditu teh sabarana nama gitu. Nya disaruhunkeun ka ditu. Nyalonkeun ditu jadi balon. Kades di Jawa teh. Cita eta abong kena kemar gitu. Tadi oge sami di daerah Situra Cikadu. Cita jadi balon gitu balon kades. Nya lamun eta duka kumaha memang kemar meureunnan. Biasana kemar mah kitu nya. Sok kitu nya identik gitu nya. Ya alhamdulillah. Nya hatur nuhun ya. Nya hapunten ya samikeun jadi kieu. Maksud abi ulah di benter-benterkeun lah. Abi ngahaja ngagabung ka ditu ngagintu si Mas Darmo meureunnan nya. Mas Darmo jadi abi sok kegiatan di si Mas Darmo kitu. Kan entong ieu cenah ka ditu ka waos.
warung obrolan Sunda nya hatur nuhun kitu nya ka dieu we abdi sok gabung di dieu lah alhamdulillah gitu. Nya intina mah sareng Den Biho, Dadang Biho sok ngadu program naon lah gitu. Halo, hatur nuhun guys. Nuhun. Mangga nuhun. Abi mah da teh disuguhan. Dah? Ya darah rasa marukana mah anggar marukana Mas Darwis ucuh. Ya Mas, aduh tuh Mas deui wae. Hapunten nya Pak. Aduh ieu mah da kitu. Biasana si Mas Darma sok ngaheureuyan wae. Teu samikun. Lanceuk Sami raosna. Sami raosna. Kalau apa tadi abdi kedah ngakangkeun atuh meunnya ulah ngamaskeun. Tanya Ada atas lagi teuing bade permios. Aduh, gitu. Mudah-mudahan sing barokahnya, sing pajeng ya UMKM. Di situnya. Di situ mudah-mudahan ya. Dan dibimbing we teras atulahnya. Iya, ayeuna ge pada di naon teh Ngudiling deui. sana ka warung-warung masakan. Oh, mohon. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nya jadi ulah asa-asa da abdi oge sami anggape darmo lah. Ya gitu. Da mah mirip pisan atuh Pak. Asik Mas. Mantak eceum sok heureuy kumaha ta ieu teh lanceuk eceum meni bogohon pisan ka si ieu. Si Mas teh. Si Mas teh. Saya tagih nyaritakeun si Mas teh. Sukibut angke teh cenah diwaris wae gitu. Naon diwaris naon cing teh mah. Pan ngomongna teh kitu berdag-berdugnya. Diwariskeun aku urang cenah. Naon diwariskeun? Waris naon? Eta cenah kebawa urang gitu. Naon da dede genereh gitu. Saha nu mana dede genereh? berarti sanes Mas Bapak teh bogohnya ka abinya. Ocok. Ya, ai bogo man dengan insyaallah. Ayo ulah dianggap heureuy ayo mah. Waalaikumsalam. Gila. Gimana Pawan? Masa gagah itu kumaha? Meni sok ngaganggu si Agan mah. Eta pengen Si cek. Ai mah. Nek akang Ya. sok ke sono teh. Nyakeun ke urang gampang sosonan mah nya. Tosok. Dan naon tadi teh? Lain mah bisa gagah kitu di mana eta? Kita ngahaja sebenarnya geus pertemuan jeung gitu di lembur. Oh. Dan lawalah meureun bahaseun kitu nyangan memang inget ka pun guru. Pun guru lebih ruhimat. Ya. Jadi Oh, aya- si Bah Lebe. Oh. Aya tilu cenah keur pemimpin mah. Nya. Gitu. Hiji cenah kudu halus pamer, Halus pamer benar. kedua halus pamor, Halus pamor benar. katilu payus. Pak iya bener. Payus. Ayo ke payusan mah tuh jadi Hari pamer teh meureun tebar pesona. Iya bener. Ingat abang rek jalan kubu di Cikado. Iya mah. Didoakeun si Lah, Jenang. amin. Jadi pamer, pamor, ari pamor teh meureun kegagahannya. Kagak. Nah, gitu. Terus payus. Ari payus mah da teu bisa dinilai ku diri pribadi. Iya, kudu cek batu. Kudu cek batur nah ieu teh payus Bener. teh ya calon pemimpin model kitu. Gitu. Tapi pan ayeuna mah aya nu payus teh cek mahana jiga goong labeuh maneh. Tapi esok emut oge deui ku kacariosan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Pak Haji, Pak Haji Agus. Pak Haji Agus nya kumaha tah? Jadi ulah kana uga atau waktu paribasa wungkul. Ulah nabuh goong. Jadi ayeuna mah goong teh kudu ditabeuh sebenarnya. Hanas ku urang teu ditabeuh ku batur eueuh nu nabuh. Jadi we sepi. Nah, bener. Terus emut deui ka pun guru ya pasukan deui. Nya, Ari pamimpin teh cenah kudu alus gogog, alus tagog. alus tagog, alus gogobrog jeung alus logog. Nya, bener. Kudu opat pan meh basagi. Tah meh masagi. Meh basagi bener. Terus saya dikurang teh diidentiknya dibahas naon ai kudu hade gogog teh kudu alus programna. Bener, kudu. Ari gogobrog lain alus imahna. Nya. Tapi alus ngawanguna. Alus ngawanguna bener. Eta Bener, anu kapanggih mah. Nu nyata. Nya jojodog. Jajadog. Jodoh. Jojodog teh kudu naon kitu kudu cindak. Cindak ngarang-ngendak lah. Pokoknya kudu pasti jeung jelas bener. Pasti jeung jelas. Bener. Kudu kitu. Hade naon si logog. Heeh. Seueur silaturahim. Nya bener. Jadi Jadi pan ai beh dituna mah cenah sifat pamimpin teh kudu boga kabuan sifat sidik, amanah, patona. Cik atuh da aing nerap-nerap teuing kadi mah jauh teuing atuh urang teh nu penting mah amanah we heula gitu. Amanah. Da kadang-kala kieu Nya. dan nya aya anu jujur Bener. tapi teu amanah. Tapi teu amanah bener. Jujur. Jujur. Di PHP-an duit yo jelema teh. Heeh. Geus salasa urang PHP-an duit. 100.000. Kulantaran teu boga duit, dicoceng 10.000. Tinggal 80 bebeja. Bebeja. Aduh hapunten ku abdi cenah kacoceng. Jujur mah jujur. Jujur. Ngan teu Teu amanah. amanah. Eta beratnya jujur Berat. amanah teh. Jadi kudu balance.
Kudu bala antara jujur. jujur jeung amanah gitu. Bener. Ah punten ieu teh Dedeh tanya. Dedeh. Ya Dedeh. Ieu teh kemarin si Mas Darmo nyai keur di Bandung teh pan si Mas Darmo teh pamit ka ditu ieu teh kusi di papai-papai ka ditu. Ieu teh calon pamimpin. Ayeuna geus mimpin mah nya Mas. Ya mimpin beluk aya Mimpin beluk seni beluk ieu teh beluk di Cikadu. Di Cikadu alhamdulillah. Ngan tahun ieu meureun lamun kabiruyuan ulang dukung ku sarea. Jadi jadi pamimpin sugan bisa we ieu teh jadi papayuk agung di lemurna, jadi pamimpin di desana, bisa ngawangun, ngarojatkeun ka hareujeun masyarakat Cikadu sakuna. Amin. Iya, didukung. Pokona mah ya warga abdi di Tanjung Sari mah sora mah moal ka mamana dijamin. Apaan moal seperti baheula oge. Assalamualaikum. Mas Darmo. Tuh kan? Mas Darmo dewa. Kala. Ieu Mas Darmo mah aya saha? Ieu teh budakna Encus. Budak si Mang Cus. Encus. Nubukna Nubukna panjang teh kuring tadi teh nyamper. Ngan teu bisa hadir. Itu budakna. Ieu budakna. Lain Darmo. Lain. Nah, saha ieu? Wawan. Ieu mah Wawan. Wawan. Paingan. Hah? Gining ieu mah. Ayo Darmo kumaha kitu? Apaan kitu bajuna teh geuningan? Ayo teh budak Encus. Budak Encus pan si Mas Darmo benang ka ieu mah baheula jadi bakal apal. Pernah nyaritakeun meuli manuk cenah. Tah, ieu berarti lain. Lain. Kela. Itu budak Encus ya. Kemaranana. Encus. Paingannya euy uyah teh SK Jepang. Sarua gitu. Kieu we bapana kitu gini budak lagi kieu. Tapi rada gaya bapak budakna. Hah? Rada gede kawani budakna mah. Gaya Gaya ongkoh. Ari bapak di mana ya bapak? Aya keur namlunya teman bari mah. Teu ngarareunah cenah. Keur mah loba ieu lah. Loba kegiatan. Kade geus kolot kitu mah kudu rada diberi vitamin naon atuh. Vitamin. Mahal. Dah? Geus maha ieu. Mahal teh kumaha maksudna? Nya maha sagala-galana. Oh kumaha? Sare maha. Allah. Gering maha. Jadi kan segala mahal we pokona mah. Da fungsi ku baheula oge da anu nawar sih anu nawar. Ditawar we. Lagi keras. Dibikeun ku budak nawar. Tapi payus. Dibikeun. Akhirnya boga bapak giga kitu. Nya ngan mungeun nya. Mungeun. Oh, Ulang teh kedeui we cenah. Syukur Itu teh pamali ka bapak teh. Buat kaki itu nya kakolot cieu. Tega. Ada ieu mah kumaha ge nyai ka kolot mah. Tadi teh cek pahlawan, uyah mah teh SK luhur. Ka mana jadina? Ka handap sarua babar tukang seni. Ngahareung. Di Calung. Oh. Nah, budak lagi ngahareung. Di naon? Ben ieu. Oh. Di ben. Udah Gagah, Ben. Tapi da barudak orang mah gitu sih. Heeh. Nah, kadang-kadang kan tradisi teh prasana teh Gengsi. Oh, tapi bener. Ya. Benernya jadi dina artikan ayeuna kadang-kala budak teh geus paroho karena seni-seni anu aslinya. Asli urang gitu. Contohna we calung hampir pareuh. Hampir pareuh. Tapi alhamdulillah, ayeuna paguyuban seni calung Kabupaten Sumedang tah. Iya. Pimpinan saya Ujang Amor. Ujang Amor nya. Alhamdulillah gini nya rada lah ronjat. Ngan aya kegiatan teh berenang ku pandemiknya. Iya. Ku pandemik aya kegiatan yang insyaallah lah ka ditu nama. Terus aya oge gini paguyuban seni reog pasar. Di Jawa Barat tak aya pasar ngan di Sumedang sana aya tah. Polisi Reog, kita di sebelah tik aya kenting suka Reog gitu. Aya. Sebenarnya mah. Ngan meureunan beungkeutanana nu can aya teh. Kudu nama di aya organisasina nya. Ka beneran kan Seperti aya paguyuban gitu. Pan aya DKS. Iya. Gue Sumedang. Ka beneran pan aya nya teh sumber daya manusiana teh. Heeh, alhamdulillah nya. Wawan Irawan. Nah, gitu. Ketua bidang. Wawan. Pawawan teh. Singkatan teh wawan teh. Naon tama? Wana wawasannya luas. Wanian kan bener mah. Alhamdulillah. Lain paingan naon nih kuat keteguh bisa eta keuyeng. Keuyeng hayang ngawangun desa itu cenah Cikadu cenah. Amin. Hayang jadi kuwu. Tapi dah kieu. Sanajan sapinter-pintirna pamimpin. Bener. Teu bisa sorok karir. Nya mah bisa. Moal. Jadi kudu aya sahate antara pamimpin jeung masyarakat. Kudu sahate. Saihwan. Saihwan, bener. Sahate we. Sahate. Ulah nepikeun ka dogmatis. Bener. Otoriter atau Bener. bisa segala sesuatu itu berdasarkan musyawarah Musyawarah. Sakumaha hayang mupakat. Sakauma gagahna pemimpin, pinterna pemimpin, ari ku rakyat teu kapake mah nya.
Mah bisa atuh. Enggak bangarojong masalah. Ngemeng-ngemeng. Ah, gandeng. Ngomong-ngomong. Lain kan eta ya beja. Heeh. Jaden cenah. Kena musibah kasilakaan. Bener. Kusaha, kela kusaha. Ya, Eta teh Ciherang. hah? Ku budak mana kusaha kela. Ciherang Sumedang. Udah perus. Kunaon teh? Silakana teh ku diteugelan kumaha? Lain. Kusaha kela. Hah? Tenggelan kitu kusaha mah. Heuh. Bebeja ka ieu. Apalah tuh, ha? Bebeja heula ka ieu. Rek naon gitu dinya? Wah, ieu mah dah. Diteang ka ditu. Oh, bener. Aden cilaka, ieu ge tanggung jawab. Tanyakeun tuh ka ditu. Kusaha bejakeun lah. Uing teh kabari teh kieu masa kabari Salasa. Tos musrenbang di dinas kesehatan. Ngobrol jeung Acong tah. Acong tiba peda. Cucu jeung Bubek ngobrol. Balik rusuhan daerah Kabumdes Tanjung Sari. Motor. Eta di Jawa Cimarai mah Ciherang. Keur mangklung nyiap mobil. Sere-sere ka dieu. Gelasan. Lain ku Jagger. Ku gelasan di dieu. Oh, gelasan wani ka gelasan. Wani teu mah. Ieu mah gelas Sugan teh ku budak di dinya. Alhamdulillah. Aya di teh Jaggerna teh. Aya juga dinya. Kusaha. Tukang yen kenang. Sani? Odin teh tukang yen kenang teh dinya. Nah, Odin, jagar eta. Wanita dinya. Wah, Odin. Lagi Odin atuh. Odin nu di dinya Ciherang. Ciherang. Odin. Balad. Ya, maru Naon kana. eta ngalenge? Beneran eta mah. Hah? Balad urang. Beneran. Oke, hel aya kudu sieun mah. Ya pantas cilaka kana teu bebeja ka euceut teh. Doraka. Pantas dorakana ti pamajikan eta teh rek kita teu bebeja ka euceut teh. Ari geus cilaka ka urang teh merowas euceut teh. Mereka enggak kunaon cenah itu si Akang cenah cilaka. Lain beta urang di puskesmas Tanjung Sari udah mabur. Jadi tersadar asup teh gede muncrat gitu teh. Ayo dikitukeun na irung aing nyenglet. Aduh situ ieu gua puskesmas Tanjung Sari dibersihan kudu geulis. Gelis. Tempat jahitan. Alah tempat jahitan. Ya dua deui sani buka di jero ya. Aya. Aya dua deui jalap di jero. Bola aduh. Kan bae antep. Tambah jadi gelasan di we. Gua dikasih bener. Lain agan. Nah, apa ayeuna teh musim hujan kunaon bet aya nu ngayalang layangan. Orang rodo ari tamu. Tapi. Ya mohon aduh mangga. Heeh. Dari lang layangan mah teu hujan teu katiga. Usang layangan mah asa aya angin pasti ngapung. Ya, mau Mun nawa angin. Hah? Mun nawa angin. Kahayang teh nama kieu ieu ka para pangurus aktiviti RT RW. Pandang layangan teh aturan eta mah emang kalangeunna. Di bawah iya. Kawinan barudak. Kolot oge ya. Apaan ieu ge sok mainang layangan. Hanya keneh momen festival di Tanjung Sari nya festival layangan. Kahayang teh teu dikeprak ku aparat RT lah. Cik atuh ulah anu deket teuing jalan, ieu baru cilaka. Leung ieu mah anyar ke di pasir angin pan. Rumpung, ini coplok. Alah, inilah. Bea kapan apa isukna tadi deket kuburan di pasir angin. Kalau di Cipanggung pan nepi ka heuh nah tuh. Ternyata dikeplak lah RT RW itu aya barang layangan teh. Atuh di tempat-tempat anu lega lah teu kaliliwatan ku patali marga. Tapi kan eta bolana mah jauh geuning urang main di sawah. Ya, Bolana jauh ka ditu. kan jadi intina kieu nya ye. Nya adi RT jeung RW mah kadang kalanya hese salah gawe. Atuh kolotna lah. Kolotna da ka identifikasi ku kolotna teh. Jadi budak lamun meuli gelasan kan meuli jajannya ke dibere ke jajan. Nya hati-hati meulina. Artina meureun aya teh kerang layangan ye. Nya. Teu naon eta mah kalangangan teh nya. Nya kaulina. Ngan meureun tempatkeun di mana tempat ngadu. Nah eta mah ngapungkeunana. Ulah di jalan Sareng loba pisan kecelakaan atuh teh kan. Buktina kan aden kitu nya. Lamun teu dituntut, lamun kuing nuntut bisa beunang eta budak teh. Ulah dituntut mah karunya. Tong urang mah naon kitu geus jalur kitu karunya rugi ka ditu ka dieu. Geus we urang mah. Intina kieu lah. Jadi ulah ngaleungitkeun budaya daerah. Tapi kudu dipupuk. Sampai teh panjang ka ditu can nyieun belasan nyieun nya apa bina anak ya UMKM teh tukang gelasan itu Komoditi nanya eta ngan aya paguyubanana ngan barudakna meureunnan aya tempatna puguh tempatna lah. Tong di mana wae lah. Jadi nu disebut adil teh nempatkeun sesuatu dina tempatna. Nya bener. Eta adil. Jadi kudu adil urang teh. Ngapungkeun nang layangan di jalan teh adil. Teu adil. Dolim eta. Ngapungkeun nang layangan di jalan cenah. Jadi enak pisan teh ragi nang situ teh. Alhamdulillah. Mangga abi mah teh langsung pesen. Rausan geus sok, rausan. Pesen angke abi amu bae naon? Amu bae geuning.
Eta teh. Naon eta Tapi teh? anjing kata cenah eta teh. Eta teh barudak si Ibu Mulyani teh itu di situ. Oh, UMKM amuba teh anu mulya barokah. Jadi amuba teh lain virus lah. Lain virus. Eta teh kagungan. Kadang-kadang saya nyebut salah, amuba lain virus, amuba. Amuba. Semacam bakteri. Bakteri mah bakteri mah tumbuh-tumbuhan. Oh, iya. Ari amuba mah Binatang, binatang. atau- Ai virus mah teh nyaho. Ternyaho. Nah, binatang atau Jika COVID virus mahnya. atau tumbuhan. Tak COVID virus teh jauh teh. Ya, jika kumahanya. Tah, Nu penting aya nama amuba teh geuningan Lagi, ngawujud. ngawujud. Jika kieu bisa anu teh apa amuba? Ya. Ka ieu. Ya, Di itu situ. ulah dipikasieun. Ulah dipikasieun. Tapi loba itu jenisnya. Oh, cenanya tadi Aya rasa naon cenah aya rasa strawberry, Strawberry. aya Oh, rasa segala galanya. naon, Oh, iya. loba lah. Aya Aya rasa ayam bawang tuh. Teh? Balado loba Aya nu original. kieu aya nu rasa cintaku padamu teh. Lain juga teh bapana. Kumaha we bapana ieu mah ih. Dan jadi kieu ieu teh pahlawan, ya Kang Niu ieu teh Niu udah muncul. Sana mena teh teh. Niu. 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 Atau yang di mana sih? Niu. Kan seniu we nyebutna. Kayak newen. Seniwen. Niu. Jadi- Singkatan keneh niu teh. Naon tah? Niron wanita. Bit ah mun kitu mah. Anu paling penting mah kieu, ieu teh panwarungan di dieu teh jadi ieu teh keur ajang promosi bari sekaligus kejualan produk-produk UMKM nu aya di Kabupaten Sumedang. Termasuk KWT-nya. Jok suka we teh anu san situ aja Bumia. Oh ngukusi ka dieu Bumia. Karena sebuah bakal ngomong ka dieu nya. Acan, karena nanya manehna ke sibuk mun. Bersibuk Ka mana tah menilep teh? Nya. Jadi ayeuna pan di Sumedang teh dari Sumedang deui beunang sa Indonesia. Ketika aya ku pandemi setiap aya perusahaan-perusahaan ala lancur gara-gara ku wabah juga kieu pasti nu hudang teh ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan cirina nu usahanya UMKM teh ya. Jeung sebenarnya Usaha mikro. Kira-kira saya ge rek usaha we da pemain musik mah teu geuningan hese. Ya udah tuh. Apa nanya mah teu menang manggung. Padahal tadi mah aya paguyuban naon geuning? Paguyuban rea. Rea Calung, paguyuban calung. Engke mah di Sumedang rek kayakeun paguyuban band. Alus. Can aya. Alus, can aya ben-benan alus. Paguyuban band. Eta teh seni oge. Seni oge kan atuh di Sumedang mah di lu band-band teh bener lagu-lagu teh lagu-lagu versi Sunda. Ya, gitu. Engke kan kolaborasi band. Modern nengguli. Bisa. Oke, acan di luahan nyanyi. Lah. Kajeng aku panggungna teh mah. Den, Muami tadi nggak? Nah, bahas masalah dampaknya. Dampak Tina COVID ya memang lain negatifna mungkin lain. lain. Positif itu. Positifna Naon tah? banyak. Oh, apa positif? Banyak seperti tadi kan? Positifna berkembanglah para UMKM karena nya di rumah teh bekerjanya. Iya. Apa eta aya nu positif deui dan atuh? Saha? Eta pamajikanna Epjang neng Ajani. Innalillahi. Positif. Kumaha kitu positif? Negatif. Heuh si eta aduh, eta gara-gara tah. Ieu. Berarti ya gara-gara tiru manggung teu make prokes jadi positif gitu teh. Positif tah. Iraha di tes teh teh. Ya nanti kudu dites tapi aku bidan dites lagi. Nah, bener naon? Ya positif naon? Covid lain. Lain hamil doi. Aduh. Sini Ajani. Ya alhamdulillah. Barokah. Ajar keneh manggung bareng teh. Barokah. Barokah. Jadi ulah dianggap bahwa ieu teh momok. Kade momok teh bahasa Indonesia ye. Momok teh pikasieun. Gos jurik. Serem. Jadi untuk ngagugulung kasieun. Iya. Jadi orang pugag dina sagala rupanya. Iya. Pagawean. Tetap prokes mah utamakan. Tapi laku orang ulah kapugagan. Ulah kabugan. Jadi kudu inovasi lah kudu. Aya inovasi. Bener. Tah ayeuna we. Naon kitu cari cing di imah. Kan aya produk ning jadi barudak gitu. Berarti eta teh produk UMKM keneh. Lain UMKM. Lain nu Iya, iya. Aduh. Iya, eta emang bahas waktu bahala. Bahala ya paribasa. Bangko ngariung, bangko karanyo. Bener. Masalah rezeki aya istilah kulak sangeum. Sok sanajan di alam kekinian mah geus teu cocok eta paribasa teh. Tapi ku pandemi mah cocok. Usaha teh jauh ti imah. Budak keadian. Budak keadian. Bener. Jadi intina kitu Den nya. Ku ayeuna perkembangan ayeuna Covid anu mahabu cantang tu iraha eureuna ieu teh. Tapi urang ulah eleh kuno kitu wae. Asal disiplin teh urang. Disiplin we prokes teh nya. Hayang tereh mah. Hayang tereh. Terus timbul cenah virus anyar keun we lah eta mah. Iya, tong mikiran teh Tong mikiran nu kitu urang pikiran pak kumaha ekonomi dina masa nu mode kieu. Pandemi kieu bener. Pandemi kitu kudu kumaha ya urang usaha. Timbul UMKM kan? Ayeuna BUMDes mah BUMDes. Wah desa. Tuh. Tapi bener eta teh BUMDes teh sabab naon? Roda na ekonomi desa. Iya. Ayana sebutna mah di dinya.
Di BUMDes. Di BUMDes, Badan gawe Usaha bareng jeung ekraf, ekonomi kreatif. Wah, jeung UMKM jeung segala eta. Eta. Gawe bareng jeung ekraf, kadituna bekraf. Badan Ekonomi Kreatif. Satu lembaga nu ngayomi masalah itu. Kadituna aya deui. Naon? Background. Ada teh ya. Di Sumedang mah geus aya. Pak Dokter Dito teh ya. Dito. Poe kamari teh minggu kamari teh rapat di Tanjung Sari. Rumah Kreatif Indonesia. Aya Rumah Kreatif Sumedang. Aya Rumah Kreatif Tanjung Sari. Eta produk-produk lo aduh unggulan Sumedang geus loba. Tah malah mah. Til berobos pan. Bener. Sawo teh, sawo tah. Jadi eta gincu. kearifan daerah, kearifan lokal teh eta gunanya. Pasarkeun kumaha supaya berkembang nepikeun ka manca. Negara sanes kitu neng Dedeng. Kan can matching. Can matching? Can matching teh kieu kahayang teh atuh cik. Jadi cek bahasa keren mah kudu integrate sirkuit terpadu KB. Di mana produk di dia, marketingna aya di dia. Cik promosi lagi atuh. Aya radio, aya TV SMTV, cik gunakeun atuh ke promosi ke sosialisasi supaya urang-urang teh masyarakat teh jika urang di dia pan bisa promosikan ieu amuba gitu. Cik atuh hayang teh dinas-dinas oge. Iya ajang ya pakai ya urang ya di bawah setelah bisa ngilu promosi naon. Dan eta mah karena kaparigelan urang mendekati mereka. Jadi urang oge tetep kudu ngadeukeutan aranjeunna para inohong-inohongnya. Tah sangkan urang bisa mempromosikan program-program dinas. Waalaikumsalam. Ya mereka mana itu? Bade ka Mang Encus. Mang Encus. Kayak kali heula kadieu. Kadieu Bade ka Mang Encus. Eta naon? Aduh, Anak naon eta ibu? Bolu. Abdi, Bu. Naon Mang Encus lain abdi cenah Mang Encus. Kanggo Mang Encus ieu mah. Ieu teh kalau Encus. Bu Haji perlu keadilan. Heula. Bener. Kira-kira Nggak calik Bu. Kudu adil. Ieu keur Mang Encus. Mohon. Tah urang teh sarua di teh dulu. Ieu teh kan Mang Encus kabeh bagi dua di dia keur kabeh. Bu Haji. Akang tong kitu geuneh. Kira. Naon maksudna ya? Abdi kan putrana Mang Encus. Nya. Otomatis kan ieu hak Mang Encus. Babeh. Bu Haji kanggo pun bapak. Mohon ka Mang Encus. Berarti hak kanggo Kayak heula. Lain masalah hak. Ieu perlu keadilan. Keadilannya di mana Raden? Apaan ieu? Jelas. Calon pemimpin kudu Peter. Jangan Mang Encus. Calon pemimpin. Ari pemimpin kudu sagala bisa nerangkeun Kudu bijaksana cik. Anu tadi geus disebut adil teh nempatkeun sesuatu dina tempatna. Eta adil. Kurunya Ibu Haji ka dieu. Bade ka Mang Encus. Heeh. Nyangakeun bolu. Aya putrana. Ieu teh nuntut hak babehna. Bener. Tahlil ibarat hiji aturan ti pamarentah. Bener. Lamun teu disaring di kahanapna dogmatis model kitu hancur atuh. Da loba nu teu ngarti nya aturan eta tapi disosialisasikeun. Bener. Tah model ieu urang sosialisasikeun. Bener. Jadi hiji kebijakan teh kudu bisa dituturkeun ku kebijaksanaan. Aya Mang Encus, memang Mang Encus. Maknya aya di dieu teu kabaragean. Lain pang-pang eta uing mah. Aya usum Covid. Iya lamun si Bu Haji bisa racun, saya tanggung jawab. Biasa, mau dites heula. Akang, Manja ujung jorok apa yang demi keadilan Panjang babeh. Orang berbicara demi keadilan dia. Panjang babeh. Jadi kieu Mang Encus gegedena tah nu sagede ieu tah. Tah nu ieu mah keur kuring sabada. Enak. Ieu meni ribut. Aduh. Sok, Mang. Aya ngasan ieu kuring mah moal. Oh. Wah, sabab ieu tujuanan Ibu Haji kanggo ka Mang Encus. Ari Mang Encus teu milu. Apaan aya wakilna? Aya wakilna budakna. Kulantaran budakna henteu sah. Da tadi budakna ku Mang Encus di PHP-keun ka kuring. Jadi wayahna ieu bolu da kuring. Tapi aya bener. Sabab kuring tanggung jawab. Sok atuh tah abdi nyuhunkeun hiji. Aya mah kieu lah. Geus, rek tumpalnya Bu Haji rek bade ka Encus teh kudu adil. Daulah Encus wungkul. Bagi dua kan. Heula. Apaanan? Mang Encus. Nya, Bu Haji kanggo Mang Encus berarti kan hak babeh. Ayeuna babeh aya wakilna. Berarti hak saha?
hakuring. Terus anaknya mau dianggap? Hah? Anaknya mau dianggap? Nah, sebab leuwih kuat. Mi HP budak euy. Sagala rupana kuring tanggung jawab. Bener teu? Tapi Tapi leres deui. Karena udah harang kita tanggung jawab. Jadi ieu kuring rek dijual ku kuring. anaknya kecen ngadah. Tah sok ayeuna bagi kena perang ngopi barengan. Adil teh. Adil. Sok bagian. Urang bisa ngadahar. Ayeuna mah kieu. Taroskeun heula ka Bu Haji. Ya berita ke sebab naon? Lamun urang ngagasab lain hakna. Eta teh amanah. Amanah teh jujur mah jujur kan cus Bu Haji bere bolu sahiji tapi dibagikeun jujur. Lamun teu ridho hatena nyukelit. Tah gitu. Pan bakal jadi pamala. Tayang Bu Haji. Aduh iya Bu Haji kumaha kuat di kita. Sok Bu Haji. Ridho pisan mangga. Geus ridho mah cus tong dibere. Kasihan Mang Encus oge tapi sebagian kanggo nu aya di dieu. Adil teh. Adil. Hapunten ya abi tadi mah dosa nu didahar ku kuringnya tapi ayeuna mah tos teu dosa deui. Ada enak teh Bu Haji Ieu teh dadamelan ibu. Enak. Ci kurang cobian we. Sok enkeun bae dan kena aya. Pan cenah budakna mah teu meunang ha. Menang dasar. Alarang deh. Bu Haji bios. Sawios mangga. Aduh, Lain anu kabitaun mah eta jero kamera. Urang cing cara lebok mah mah. Tapi emang gedeuna ke wehana. Emang gedeuna. Kade babe agehan. Pamalih lamun teh diagehan eta teh dosa. Jadi aya maki alhamdulillah dino diungan ieu teh urang bisa narik hiji kasimpulan. Anu kahijina merenang ayeuna mah mudah-mudahan si Mas Darmo teh di ditu panos jadi kuwu. Mudah-mudahan si Mas Darmo teh kemaranna itu sih jadi kuwu anu amanah, jujur tur amanah. Amin. Teh masalah bener kapitalan mah keke pa ditujang kureng-rengan ku prokot desa. Mudah-mudahan we si Mas Darmo sing bisa kemajukeun desa di ditu. Atuh kahareupna ke pawawan lamun keburuyungan teh mah dipilih ku masyarakat Cikadu. Ayo urang dukung atuh. Ayo dukung atuh. Apa dia ke tim suksesna? Ieu kamanyu Kitu ge lamun calonna bukan duit. Kan bae deh ka masyarakat ulah ningali duitna wae. Bener. Jadi sabab naon loba aur-auran engke ngagantina ti mana. Ya, jadi elektabilitas teh ulah transaksional. Duit. Kayak didukung lah. Jadi beneran eta mah di urang teh lamun dinu milih engke teh cik pilih anu kira-kira payus. Pamer pamor disebut pamorna alus payus. Anu bisa nganterkeun wilayah menuju ka kemajuan. Makmur. Atau seterusna da itu tadi dibahas kurang ewe di dieu eta masalah layangan teh bisi ulah bisa edu cilakan edu sejen. Cik atuh ieu mah kolot-kolotna bisi barudak geuingkeun. Atuh pindahkeun ka Tegalan. Nah di sawah ulah di jalan. Kudu adil teh tadi. Nempatkeun sesuatu dina tempatna sabab dolim. Lamun hiji perkara disimpen di nu lain perkarana maka kasebutna dolim. Nu penting mah tadi teh urang mah supaya orang ieu warga Sumedang, orang babarengan ngarojong di nu MKM di nu masyarakat itu supaya jadi Sumedang simpati.